Ih, geus penjemis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu tara bisa dibeureut teh. Jarawat. Mun dibeureut kieu pencet kitu. Sieun peuring. Antep wae. Asa ngagokan deui, tapi kayak gitu. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun lebih ka asana bila cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah. Kalebet tina kulumutna. Modal cahaya nu sumora bisa ca anjeun akang. Nya jadi panyaran deui dah. Tanda beungeut kuring. Anu cepat mah ngalaka indung. Saur bapak mah irung jeung alis kuring nyapaes pisan pangambung sareng kening mah. Ari dado ngalaka ini milik kuring. Naon deui milik mama teh nya? Oh, nya uuk jeung bibir jiga kembar mama teh. Tah, kalau awak cigana ngalaka bapak. Malah lebah lempangna cekih pisan pada ngegereblay. Saur mama kuring teh fotokopian ti bapak. Ari bapak jadi saha deui aya lain fotokopian ti bapana deui mah. Aya kuring cenah oge. Kuring teu kunci tepang anjeunna kabujur ngajungkeun. Mugi manislamna ditampi ku Gusti Nu Maha Suci. Eta saha nu kaluar dina kalangkang beungeut kuring? Walah, butuh nyobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya mimin, aya aki, aya bao, aya buyut, aya kalpun. Nya aya walungan cinta nu ngambat panjang pisan. Ngaliwatan apa dapat kahirupan eta walungan teh ngarambat ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Tuluy ka indung bapa. Terus ngamuara dina diri kuring. Terus nya dina diri kuring teh aya kanyaah aranjeun. Kanyaah eta moal dikotoran, moal dikeuleuk, mugi Gusti ngabdi ngajaring ka diri kuring. Ayeuna mah hati kuring keur mojina bunga, cinta nu mekar bareng jeung jarawat nu melentung dina di pipi. Dulu berangaran dakah, tuluy asap, tuluy buahan. Cinta nu walungan cinta nu ngalir, nepi ka samudra Pangerang insyaallah. Ieu jarawat beuki asap, beuki hate, beuki nyut-nyutan. Akang, hari akang ayeuna aya di mana?